Juragan Gatot Kaca tanda ting 7 menit maratan langit dugikeun ka pernikahan dibatalkeun sedeukeun waktosna mung sabaratan deui. Sedeukeun uleman parantos sebar ka tiap-tiap sabanagara. Emo teh belah. Negara-negara sahabat parantos diulem oh sahanteuna panglima perang bade nikah. Yakin pada dinya. Hajat rongkah panitia kena-kena dibatalkan di dalam waktu saya ini. Geran sinawala. Genan. Urap jengkol, iya. Urap jengkol, urang Cikesi. Diurap di kalapaan, di kalapaan. Urap jengkol, Bapak Warongi. Urap jengkol urang dieu diurap di kalapaan dagan nama diangkleng-angkleng urang Cikesi urap jengkol samarana gurih mangga dalekan ye haranet kene geramanga dorongan garalekan eta urap jengkol Bapak lekoh kalapan tong tolang nangka kawinan Bapak tong era urap jengkol karesep salarea kawinan Bapak tong era nyuhunkeun rampak Ibu Sinen sakanten urap jengkol dibelah dua menang hanya kalbau bau-bau ge ngeunah nu ngeunah mah osok bau teu kolot teu budak kolar resepkeun kanu bau ini suk balik sore ngabelaan anu bau urap jengkol kuring ge ti isuk-isuk teh mangi anu bau semaka pihatur Aden nuhun da bala nuhun kumaha atuh geuningan kieu geuning tabetina sangkian angan tina dugaan tuang rama teh lunsalin siluncat bulang udar tina tali gadap sakitu parantos paheut pan ieu teh juragan Anom Gatot Kaca teh bade ditikakeun ka putrana ait kena-kena kieu ngabatalkeun sedeukeun waktos partos nyerelek ieu nu bingung teh tawala tada teuing tu rak-rak si mata getihna palibasana Kakang Mas Gatot Kaca upami uningaeun ieu ieu serat dibawa ku kaula teh eusina ngabatalkeun pernikahan tada teuing kumaha kabayakeun juragan Anom abdi we kitu heulik dibatalkeun ku calon mitoha wah ngamuk abdi bisa kumaha tah ieu ka mana si gareng kade ka si gareng dina hate kuring anjeun cicing dina hate anjeun abdi ngising lain abdi ngising abdi nyaring bener-bener teu bisa pegat dibeungkeut ku tali calana tali duriat teh duk rek waduh abdi mah teu sanggup magan upami ayeuna abdi da ngabatalkeun ka juragan Anom tada teuing ti benuna juragan Anom urang serah bongkokan we da bala
diberem dihidung ku kakang Gatot Kaca da ieu teh tugas kaula mangasa ukur dharma ieu teh Kanjeng Rama Arjuna yen kedah ngadugikeun serat ieu ka Gatot Kaca anu unggal ngapatakeun pernikahan kapergiwa teh teuing jumulit geus teu kabayang juragan anom jual muntang kana anu nu jauh kana anu rek naon teh heuh kasadih eta teh ngabul pemabul lupat kacai nya geruk dicai teh jelema ulah kaget kisila saha cepot aya semat ginakan mah kaget Satria kaya datang era ya tangan mimiti layang rana datang nila tangan demange rupa kulingan mimiti melayang Rana Mang Wijaya Kusuma Gusti atuh anjing eta beungeut siga sepiteng itu si anjing saha bangsa naon ieu iya kan oh panon meninggal buleung gitu waduh baheula mah apang kieu teh aya di rombongan urang ulah kaget Satria ngomongna di dinya sumutna bau ka dieu anjing ngahiliwir bau sumut di manehna gas kabeh wadia balat kumpul ka dieu Gusti alhamdulillah laksana bade ngaliwat teh Jumangih bawang beureum nasi gede kieu anjing aduh Gusti aduh aya jelema eta si anjing goblok eueuh ilungan di anjing Gusti tebokeun dina ilungna eta korong ni matet kieu si anjing aja nu matak cik atuh korong teh kodok supaya terjadi penghinaan batur deui keur nyin uyah aing lah aing saya ngogoreng kurang asin korong sarua wae geuleuh anjing teh goblok sanu goreng ku korong Asia aya ke aing olap anjing hei nu baju hideung nu begeutna beureum naon beungeut sia siga cangcut anjing aduh goblok heueuh aing siga cangcut sia siga eusina cangcut ceuh anjing goblok nyebut eusi cangcut ka aing tobat kieu sila kondang apa ulah kaget henteu bangsa naon ieu kan tobat jelema mira bibib lain teh di sisiran gitu eta buuk teh goblok batur mah dina sirah teh kutu ieu mah dina sirah garcanan teh beurit anjing hei
nu beungeutna beureum naon saha ngaran maneh cepot naon Aisyah jeung ngagorowok nanyakeun ngaran teh saha ngaran maneh anjing ngaran maneh saha tewek heuh cepot 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 ih meni goreng anjing ngaran teh batur mah ngaran teh wo Gagah Samsudin Iki Wawan Bayu Iim Aisyah meni teu nyambung ngaran cepot anjing meni teu nyambung geus teh makuring goblok si teh aduh aya teh nu make kopiah anjing geuci dah itu nu make kopiah aya ustad mamah buat trompet ya anjing nyebut trompet karena irung aing si goblok lain trompet irung belagung siapa deh kuring Ustad Dawala woi anjing ngaku-ngaku ustad si goblok nah make jeung ngaku-ngaku da kanyataan ya teu percaya anjing mah nya aya ustad kopiahna beler tong ditempotin kopiah hatena nu bersih teu percaya padahal itu yang dipercaya ku sia manya anjing aya ustad irungna panjang naon hubunganna ustad jeung irung aing maneh teh kumaha salatna anjing sujudna ge teh irungna gedukan ubin nu penting mah jampe nu hade jampe nu bener niat nu hade teu percaya padahal itu yang dipercaya ku maneh aing mah hiji tana maneh ngaku ustad nanyakeun aing sok cing aing salat subuh sabarakaat genep anjing nyahoan si goblok aduh beda ahli pasantren si anjing ye nepi ka tepat jawabanana payal gede bener aja naula dan gelo buta ngaranna gitu ai hartina buta teh poe tak itu agama tuturut muning teh batur genep jual genep batur 7 hiji tanda maneh ngaku ustad nanyakeun deui sok Aisyah meme salat keuning urang teh sok kacai heula oh wudu eta wudu anjing naon cing ai wudu mah naon ngumah senok 3 kali ngumah garpu 3 kali eta kubuh kibalalan na jawabanana si anjing aduh hebat jelema ieu luar biasa di mana mas santren aya bahan di aku guru ya ku aing jelema ieu di aku guru puguh disalahkeun jawab bener we ngakuna teh puguh salah aing mah hiji tana maneh ngaku ustad cing ai rukun Islam sabariji sia nanyakeun sia ge boh nyaho boh henteu nyaho aing mah anjing cing rukun Islam sabariji ya di mana-mana ge rukun Islam aya 5 hiji syahadat 2 salat 3 zakat 4 puasa 5 munggah haji mun kawasa di jalanna ya hebat anjing aing mah naon aing munggah haji mun kawasa di jalanna teh ya aing munggah haji mun kawasa di jalanna teh urang teh boga duitna awakna sehat tuluy urang teh indit ka ditu ka tanah suci montong indit ka tanah longsor dek naon indit ka tanah longsor sia di ditu Mekah teh sia teh ngadon tawaf sa'i maledog jumroh montong maledog popotongan sia da lain-lainna deui anjing jadi yakin rukun Islam teh aya 5 beda jeung kuring beda naon anjing kuring mah rukun Islam teh aya genep walah aliran sesat anjing penista agama anjing 5 genep kuring mah genep tanyakeun naon genep da anu kagenep naik kapal naik kapal nah nasi lain gelit kambak kade kana ojek gitu da moal nepi beul kabeh nu ieu kana kapal rukun Islam nu kagenep teh kapal
tapi dinya da kana greb mati teu ya anjing dek naon genep anjing rukun Islam teh pek lamun 5 mah urang teh meureunek naon kan naik naon itu jadi yo yakin rukun Islam teh genep jeung kana kapal alah salah masantren aing mun babarengan jeung si eta jadi jelas kitu ta Islam nu teu teureut muning teu boga pamanagan pisan ai nu baju beureum sami nu beungeutna beureum sami Islam sami abdi ge geuning tarangna teh hideung anjing nah memang na Islam teh kudu tarang hideung wae teh jing rukun Islam sariji genep di sarua gelona 7 aing mah beuki leuwih gelo anjing nah nu ka 7 nu ka genep naon nu ka genep mah init ka Mekah naik kapal dah nu ka 7 mah balik deui ka lemurna nah nasi lain dek cicing di Mekah terus dek naon dulur eueuh gawe teh boga hayang maot kabeh ge nu geus ka Mekah teh balik deui ka lemurna masing-masing jadi rukun Islam nu ka 7 teh balik deui tapi deui anjing deui kujek naon 7 anjing rukun Islam teh balik deui lamun urang di ditu teh kajedong ge mun di ditu dek naon ditu kumaha sia we alah aing mah santren kudu ka mana ieu nah kasih itu nah kasih ieu aduh aing nu tukang sarua deuk Islam tong ngomong anjing sia di podaran ku aing bangsat gede amok si anjing beda si anjing mah kafir si gede amok si kafir kemana karep si anjing tapi dipikir-pikir ku aing meureun rukun Islam teh bisa ditamahan jadi 8 naon nu ka 8 dahar anjing teh sanajan maneh naik kapal sanajan maneh boga panier rek balik ai teu dahar heula mah da leuleus awakna ge maot anjing percuma sia boga niat oge teh salapan atuh meureun rukun Islam teh jeung naon jeung minum pek geus dahar lamun teu nginum melek nanti korok ke ari aing kudu Islam nu mana itu anjing teh siana teh kabelang pamanagan goblok di mana-mana ge rukun Islam 5 ceuk aing ge siana tuturut muning berarti heueuh keur salah kitu lain heueuh da sugan teh balik jadi anjing itu itu sama pokok tadi ke 5 aing mah nguji karena ka Islam sia gelo si anjing sila mah jing tetaruh sing anjing aing sok naon bedana orok awewe jeung orok lalaki beda orok awewe mah ceurik na ngaguer orok lalaki mah ngaguar lain anjing nah saka inget ngomong anjing pikir da sia teh aya otakan di lemah teh beda orok awewe mah di rok ari orok lalaki mah di saranaan lain orok awewe mah make suweng orok lalaki mah teu di suwengan lain taluk tah kitu we taluk tong maksakeun bisi TBC anjing ya naon bedana ieu ai orok awewe mah lamun nyusu di batas nepi ka 4 tahun geus teu meunang nyusu deui ai orok lalaki ti orok-orok nepi ka aki-aki tuluy eta beuki nyusu si anjing tapi heueuh si anjing teh sanajan aing geus kolot resep keneh ngagemol aing gelo wae ye maneh nyaho wae ye alok-alokna dalang Dede Amung almarhum geus aki-aki ge ngagemol wae teh si anjing paingan awet kok mana kal paingan atuh awet anom ngagemol wae hebat euy cing kuring nanyakeun naon maneh teh kelempang di jalan manggih tai muning dek dikumakeun ku maneh anjing berat teh pertanyaan teh aing teh kelempang di jalan manggih tai muning dek dikumahakeun ku aing jadi liwat anjing nungguan garing geus garing ku sia dihakan anjing tong nafsu goblok teu ngeunah anjing manya tai dihake
pikir goblok pikir menyatai dihakan pikir lain ku emosi lamun ku emosi sian bakal kalinya umpatna aing teh kelempang sok pikir di jalan manggih tai munding dek dikumahakeun ku aing jadi liwat anjing kayak geus eueuh jelema ku sia dikaresekan beuki nyeri si anjing aduh taluk anjing jawaban mah dibawa ke mana diwawakeun kana beungeut maneh si anjing hei kada sia kada anjing kabina-bina teh anjing teh mun deukeut dikit wae anjing sabal si anjingnya kitu amak sia teh kemana karep ngomong teh cing aing nanyakeun sok jawab sia sok naon negara maneh teh negara maju bener cing di negara maneh aiban urut di kamanakeun moal ge disebut negara maju aiban urut dipake keneh ban urut mah da dipicieun dibikeun ka hancip dipake siduru jeung nu ngarona da eta teh negara teu kreatif anjing pemborosan ya di negara aing mah ban urut teh didaur ulang ya eta diolah dijadikeun kondom dikirimkeun ka negara maneh tah kondom nu kumaneh dipake teteh titina ban urut aing teh belgug anjir paingan arah teu si goblok pakaning bana tos ngageleng tai deui anjing paingan arah teu goblok sugan aing lain tina ban si goblok teh cing dewek nanyakeun naon ai kondom urut di maneh di kamanakeun ya ai kondom urut pada geuleuh anjing ngaran lagi kondom dipieun di negara aing mah kondom urut eta teh kreatif negara teh pemborosan gitu oge di kuring mah negara kreatif kondom teh diolah dijieun naon dijieun permen karet dikirimkeun ka negara maneh tah permen karet nu dibeletok-beletok ku sia teh urut kondom aing anjing goblok paingan leueur anjing di situ paingan hanyir si anjing nah cing teh aya permen karet bau pasar asin anjing nakarep ya menakarep Gusti aduh anjing itu melon segede gitu si goblok anjing aing nyebut melon manya melon bisa ngareunehan heuh melon jaluna goblok siapa maneh aing cepot anjing ngaran teh naon cepot aing maneh kuring dawala anjing garoreng naon dawala aing maneh aing gareng anjing panggorengna ayeuna goblok aing maneh saha ngaran ngaran aing mah moal kajawab sok tebak ku maneh ngaran aing mah mimit tina tungtungna mumun lain manan lain mahmudin lain midun lain maskun lain taluk anjing bodoh ngaran aing mimit tina tungtungna ngaran aing Agus paingan teu panggih botak teh aing mimik tina kanaan aing ngaran si Agus ni jauh ieu teh aya jelema goreng fatut eta aya jelema goreng patut eta maneh goreng komo maneh panggorenganna saya kasep eta saya ganteng
eta lamun maneh goreng patut eta aya jelema eta goreng patut diuk anjing bade diuk setan eren gede amat lalaguan saged sakali deui tonjok ku aing anjing sia gede amat naon anjing naon anjing teh aduh neungeul eta kana hulu ganeng setan neungeul deui eta kana tarang hese anjing teh goblok teu meunang dicarek adat kakurung ku iga dibaledog ku aing anjing maledog eta kana tarang aduh anjing aing goblok apunten aing anjing punten goblok galak si botak mah anjing teh si goblok aing mending ngabeletung anjing puas eta dicarekan eta puas dicarekan jempe bade jempe geus mun maneh ngajawab ulah ku sora padu ungeuk ge bakal kapapanyaan lamun maneh kitu jeung kitu mangga geus teu beunang dicarek sia gede amak naon kalaka ngalelewe dihakal sia ku aing moal kahakan carek usia carek ulah disarwakeun jeung sasama gitu nah iya mah tara kurang dicarek goblok lamun dunungan ngomong geus jempe teh geus teh jempe ulah ngomong wae jadi dunungan teh molotot saya teh kudu ngaku ku kadunungan teh lamun dita dunungan teh jempe maneh teu mampatu jempe maneh gandeng dunungan teh amakeun jadi we dunungan teh nyarek maneh tidak jempe kawas aing mun teh jempe teh jempe aing maneh tidak jempe ngomong wae jadi dunungan teh jeung sia-siana dita jempe bari maneh ngecebrek kurang ajar sia puas ulah kaget satya kontang apa sangaran urang mana naon maksud aja dia ngaran kaula Senapati Jaya ing Soman halus ngaran nama beungeutna kieu ge ai beungeut si galiang tai si anjing teh ai ngaran Jaya ing Soman di mana di negara Ujung Maruta maksud jauh di jugjug anggang di teang moal disumput-sumput kautus ku Raja Kaula Prabu Kalaka Murka sarua jeung raja aing Kalaka Amak cicing atuh Kalaka Murka maksud Gusti Kaula teh hayang laki rabi hayang kawin dunungan urang teh kuat geus teu sabar hayang ngasana wewe cenah eta terus
tapi katari kapati-pati ka gendam asmara cinta moal pati-pati boga pamajikan lamun lain cenah ka awewe eta aing ngaranna teh nyaeta Dewi Perkiwa putrana Arjuna ti Madukara cebot geus manang peubeuteuan wae urusan can beres geus datang masalah si anjingnya da kitu anu matak pangicing anjeun sahangaran tuduhkeun sugan wawuh jeung nu ngaran Arjuna oge wawuh di mana wilayah Madukara nyaeta dek nepungan Arjuna dek juhunkeun putrana Dewi Perkiwa Perkiwati nu ditujuna Perkiwa rakana dek dikawin kududungan kaula Prabu Kalakamurka setiap pinona tenera mengadeg setiap pinona tenera mengadeg raya setiap pinolan denira mengadep ia nafsu kegila-gila tandang sang Sumitra nira mengadep Bapak Yauda ingat laga Bapak Yauda ingat laga jadi ngalaga laniki dibasakan teu beda ti dodol murakana keusik diletak kami dicapai ngares ka sana naon teh bahasa di dawana teu beda ti dodol murakana keusik diletak kami sepuku beak wae mah cicing eta teh paribasa teh anjeun miharap ka Yai Perkiwa lain kaula dunungan anjeun teu mungkuh nu jadi bapak kaula boga minantu model anjeun turunan diu pangawakan buta barina ge hina ka diri kaula boga pidulureun nyaeta nu jadi wujudan diu awakna buta di dalam sesi oh. Jadi ya Yai Perkiwa teh bade ditikakeun ka Kakang Mas Gatot Gajah Pahlawan Banteng Bebenteng Nagara Amarta nu cupu nu kasep kanu geulis kanu kasep ayeuna pun adi kaula dibikeun karajaanjeun bakal naon engke ngalahirkeun tunanana bakal geunyeuleuh sajagat bakal ear sajagat wayang-wayangan guyur ka tiap ratu Arjuna boga minantu wujudna diu pangawakan buta moek mikeun kaula salaku wawakil ti jadi bapa cadu mungkuk harap dempak lamun Kangjeng Rama nyata ngawidian tur nya tujuan kana kahayangan jieun ti nagara nyaeta ujung Garuda jadi beritahan gula bade maksa ya maksa kalau hati anjeun teu geus bosan hirup dalamnya aya urusan nyieun liputan nganu harti nyieun kaonaran di nagara bakal hareupan kaula Bambang Sumitra doh leres atuh wanian jelema teh wanian ye jelema leutik-leutik teh sok didakor wae ngartieun sia manjing teh Kuan wani marah aku orang wani dengan apa kornana kualana ke golok katanting pecah bauki orang tadi waya urang pada ngadu wosen budi jeung tibatan aing teu
laksana mawa pergiwa meuni hadir ribut ayo aya jelema eta goreng patut eta aya jelema goreng patut aduh sieun sokan lawan sigar heuh ai maneh molotot wae ka urang teh kiceup deui siga nu bogo maneh teh manya rek LGBT LGBT sia marene marene lain marene goblok lain marene itu lain marene mah ngeupan sia teh lain marene ka dieu siapa panjenenganmu mas inyong cepot saking endi ya saking kubutuh anjing di balik sia di mana maneh dewek rahayat amarta geus jadi manunggal ngajadi hiji gawe barang antara Pangagung jeung Rahayat. Oke itu, syar, urang pada ngadu wawasan mulia. Doa, berpisah lebah mah. Singil. Modal anjing. Jagoan oi. Yo. Wes. Lingas anjing kieu. Wala-wala. Wes. Ribah anjing. Goblok anjing. Digabung pala babujurna modal anjing. Yeh. Pus. Ram. Lain taran diadukeun jeung taran menyeri duaan anjing di si goblok mun loba pancarake tuh sap tuh anjing si goblok lah laki dikitu lamun aing hamil goblok sia teh kawas parawan meuni ganeng sia teh tuh Sabtu asap si goblok cek deui anjing kemana karap sia teh sok burukeun anjing kayak ku aing dikitukeun dah sia mah anjing hari di ladangan mung si anjing hayangna teh tituh montong ditonggengkeun bisi aid anjing sia anak karep pa sia teh asap abdu papa anjing lieur anjing asupan deui asup deui terus alah lieur anjing asup deui alah ulang murei mun ngabejaan mingeus ieu teh ya anjing ke loba pancara ke geuleuh jeung si mah usik widatang sok Eta bener kan Lelo itu siku
teh goblok anjing jorang sia mah anjing ah. Naon jorang anjing sia. Gelut mah gelut aing tong nyabak kana kanyut ah. Sabab kanyut lain sabakeun. Tapi usapeun. Wasya. Tuh. Anjir si goblok. Carucukan Menika nu kitu wae si mah. Lain kana angen kana kakak nu kitu. Naon si anjing? Woi mun badag. Waduh kalakah di beja-beja si anjing. Ya badag anjing da meunang ngurus aing atuh. Meunang ngurus. Ngurus ya. Aing mah pamajikan di imah paduli teuing peot oge. Asa bobogaan aing lintuh. Bener tapi aneh naon anjing? Ongkoh lintuh tapi naon lanyet. Ongkoh lintuh tapi naon tapi biye. Ya biye da keur bobo anjing. Mun keur hudang mah moal teu kitu tah. Aing mah mun maneh percaya ngalacai saemer tara kuleungeun aing. Gantungkeun kana bobogaan aing. Kaangkat nyetak ngajepret di palitak anjing. Beje ngajepret cenah. Lain kumaha sajarna pang bisa gede kitu. Aya gede maneh? Ka dieu. Maneh nyaho kapal terbang. Maneh nyaho kapal terbang. Nah hubungan anak dengekeun heula atuh anjing teh. Ongkoh hayang gede maneh teh. Maneh nyaho kapal terbang. Kabus maneh teh kana kapal. Geus di luhur maneh nerjunkeun maneh. Batur makana prasit maneh mah ulah. Buka iket maneh. Muntang ka iket. Tuluy geus nepi ka handap. Gede modal anjing sia. Aing modal aing eta mah kana kapal goblok pade ku sia atuh. Di jauh-jauh si teh. Lamun kuncina maneh hayang gede kudu rajin. Maneh nyaho minyak rem. Tah meuli sabotol. Kocok-kocok. Tah rada kaharti ibaratna ieu. Terus ke di mana geus ngabudah eta minyak rem balurkeun kana bogaan maneh. Urut sing rata. Ke geus rata tuluy maneh naek kana kenteng. Buka kolor maneh poe kajut maneh di luhur kenteng. Tungguan 2 poe geus sok insyaallah. Gede lain ateul anjing. Atuh mah teu kudu dibalur ku minyak rem, balur ku jalan tah peda goblok gitu. Yes. Itu remes. Hey. Aduh si anjing aya. Paingan kaing nyebut gede. Dan lu manehna sia gede cengek. Ye leutik-leutik ge lancingeus wae mah goblok. Kadieun gede aing ngadon ngahulang di lawang mana naonan. Aing ngadon yang euy mah teu ari. Nu aing mah leutik lancingeus bus ka jero bresek. Di jero culang cileung. Lamun lega muter nu aing mah teh. Paingan sararoek anjing di situ. Wah. Wih apa? Ditaengkeun sikina ka luhur wae. Pengen mulia. Aduh watir. Kejam anjing. Si goblok siki aing aya dina bujal. Elah. Naon anjing dicook gitu anjing. Anjing dong dicook anjing.
Aduh, kahana pa lu seetik anjing. Ongko nyalek sih tapi nita. Alah, tanya anjing alah. Alah. Belum sih teh. Sia nu ngeunah aing nu nafsu itu mah teh. Alah. Hatur nuhun. Naon? Hatur nuhun. Alah beres. Goblok. Jual hatur nuhun sia. Aning onge aning. Anak sabar. Alina aning dong make headset aning aduh. Jadi enge aneh mah obok. Lain naon cenah ajang. Ana aning. Ana manusia aning. Hah? Manusia ana. Naon cenah? Aning mah uang ieu aning. Ana aning. Sangu goreng naon sia? Acan dibere sia teh. Oh, ana angu oreng aning. Gentong digoreng biasa. Ain angu oreng aning anu ieu ana aning aeng. Hah? Aeng ana aning teu aeng, aning nu. Sangu goreng make kerupuk. Aning au aneh mah. Sangu goreng teh can dipasihan keur digoreng keneh. Can nyari bawang. Ake nog aning. Ongkos eta lapar. Makarep geus teh. Lapar. Cara jodohna eta. Mengarep we. Ana ye aing aning. Maksud si lain teh kumaha bete ngomong teh? Atun aing inyu aceng aning. Pade bener kan pade? Kanjut teh ceng. Jobok si aning. Oang aning aneh mah. Oba udak diureup aning. Naon atuh? Aceng aning inyu. Gaceng itu, aduh aning ngomong anehna. Aning kunining. Aning kunti. Enci, nya enti. Teu bisa ngomong sebenarnya. Enci teh enti. Maksud didinya teh neangan si garek. Nah, eta aning aeng. Tuh aing sugan aing sangu goreng atuh. Eda aning goreng aduh ke abe. Make cabe. Lapar dinya. Tuh aning eueuh aing. Oh, seueuh. Dahar naon? Ada ai anjing. Hah? Ada ai. Ada ai eduk-eduk. Naon atuh? Oh, waban. Ubuh. Oh, isuk-isuk. Iduk-duk. Isuk-isuk tetuk-tetuk. Ai dahar ai naon? Ai anjing. Tuk-tuk. Dahar isuk-isuk teh eta ai teh naon? Samu koneng. Meni jauh teh. Ai itu kan sama goreng. Ana aning nu nina dun aing aceng aning nu neuteuli ngacelang meureun ditinyu maksudna mah kadinya. Nah eta aning eta. Oh eta. Ai didinya boga ngaran. Oh oga atuh. Saha ngaran teh? Oman ain amanah oman utung damah nong nung neng
numpleng. Oman mah tukang jenglong. Nya. Saha atuh ieu teh? Oh, eman anjing. Eman. Ain eman anganaran mah. Kapogo Pade. Saha atuh? Kapogo Pade. Nu kantos pada dipasihan 10 juta ngan asal kersa digelom mana apa ere ian mana apa ere nyaman di batan dirinya jadi korban menimbali karunya saya teh keur ngomong teu bentes. Wah aing kan ere uan anjing. Naon sia teh? Ah teu nyambung jeung maneh mah. Awa aing ge ieu anjing. Mana salah we. Kita neng mangkala. Allah ngayona. Jang! Sanu ngamuk jang! Si cepot jang! Jang! Sanu maju jang! Tong depong atuh ah. Lain depong nangtung nying. Atuh nangtung teh mun sakitu pugus elek ieu aing mah. Sugan aing suung. Nangtung atuh. Ngahina jang. Kolot aing teh. Sing tarik atuh. Kana beungeut ka tepi ning. Wah, nuhun jang.